Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru SMA Negeri Hiji Majalengka nu kusim kuring DP hormat, para pangjejer sarta pamilon nu kusim kuring DP hormat, hayu urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin ka urang sadaya nikmat kasehatan sareng kasempatan urang tiasa patepang raray paamprok jonghok dina kasempatan ieu acara. Mugia sholawat sinareng salam tercurah limpah ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi kahilap ka kulawargina ka para sahabatna mugia nepi ka urang salaku umatna amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta Pun Siti Nurlaila sim kuring ngagem pancen janten panumu catur dahilap ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina kumpulan ieu anu bade ngadiskusikeun seminar ningkatkeun kualitas kapramukaan di kalangan siswa SMA. Kanggo mitembeyan waktos mangga urang ngaoskeun bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin nu kusim kuring DP hormat, parantos katingal ku urang sadaya dina waktos-waktos ayeuna kualitas atikan kapramukaan teh seueur pisan kamunduranana. Tos tangtos dina kalangan siswa SMA, seueur pisan kabeungberat anu karandapan ku para siswa sareng pembina pramuka. Salami ieu teh para siswa mu ngadeheskeun pramuka teh teori wungkul, padahal mah pramuka teh langkung lebet ka sistem diajar sambil bermain. Hadirin hormatin sim kuring, pangajaran kapramukaan teh saleresna mah pikaresepen, margi tiasa ngipuk sikep sareng karep siswa anu alus. Naon wae atuh kiat-kiat pikeun ngarojatkeun kapramukaan di kalangan siswa SMA teh. Ieu patarosan tangtos tiasa kawaler dina ieu riungan. Wireuh dina waktos ayeuna Bapak Eja Suteja parantos ngeudeunnan pangulem panitia. Hadirin kanggo urang mah jenengan Bapak Eja Suteja teh tangtos moal birek deui. Anjeunna teh Bapak pembina pramuka di SMA Negeri Hiji Majalengka. Kanggo anjeunna mah kapramukaan teh tos janten tuangan sadidinten. Naming supados langkung uninga saha ari Bapak Eja Suteja teh sim kuring baris ngadugikeun riwayat hidup Bapak Eja Suteja. Nah, para hadirin cekal sakitu riwayat hidup ti Bapak Eja Suteja teh. Henteu seueur waktos anu disayogikeun kanggo jejer bahasan kirang langkung 60 menit. 30 menit kanggo bilih aya patarosan supados teu nyangkolong kana waktos sumangga ka Bapak Eja Suteja kanggo ngadadarkeun bahasanana. Hatur nuhun Bapak Eja Suteja parantos ngadugikeun pedaranana. Nah, para hadirin, pedaran ti Bapak Eja Suteja teh parantos didugikeun. Aya waktos kirang langkung 30 menit deui bilih diantawis saderek anu bade ngadugikeun patarosan atanapi pidanganana mangga dihaturan. Aturanana anu bade tumaros atanapi ngadugikeun sasahuran dikawitan acungkeun panangan teras nyebatkeun jenengan sareng patarosan atanapi sasahuran teu kenging kaluar ti judul ieu acara. Mangga. Hatur nuhun kirang langkung aya 3 patarosan teras aya 2 mangrupi kumandang. Kanggo ngawaler patarosan mangga ka Bapak Eja Suteja dihaturanan. Hatur nuhun Bapak Eja Suteja parantos ngawaler patarosan ti pangjejer sareng pamilon. Hadirin, alhamdulillah rengse kapihatur pedaran ti Bapak Eja Suteja teh. Tina sadaya anu parantos didugikeun ku anjeun tangtu urang tiasa nyindeulkeun yen saleresna mah ngaronjatkeun kapramukaan teh gampil, margi urang tiasa atanapi urang terang cara-carana. Akhirna ieu acara teh parantos rengse kalaksanakeun kalayan lancar. Kanggo nutup ieu acara sumangga urang sami-sami
Ngaoskeun bacaan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten bilih aya cariosan simkuring anu henteu marenah kena ku paripaos bibir teu diwengku letah teu tulangan bibir kena jalir letah kena ku salah mung sakitu nu kapihatur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.